cek Allah astajib lah. Cek Imam Buddha lamun kaula boga doa anu dijabah saperti ngadahar cengek harita ngadahar hati lada lam ajalha illa lil imam, pasti kaula bakal ngajadikeun kana eta doa pikeun imam, pikeun pama eta yang RW yang presiden. Naon sababna? Di anna Allah Ta'ala tidak aslahal imam amnal ubadi wal bilad. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana ngamaslahatkeun ngadilkeun pamarentah mangka bakal aman rakyat, aman ibadah. Wal aya jaga jarak. Wal aya hadis bidimat di sinang palai mah tuh aya teh ya. Ayahnya banyak di masjid jaga jarak di sini 100% dikurangan jadi 50% sedangkan cekang jeung Rasul ya adab Allah rek diturunkeun teh terjadi kusabab loba jelema nu maca istighfar di jero masjid terus jelema anu saling kasih di jero masjid, jelema anu maca Quran di jero masjid, maka adab Allah tertulis diturunkeun na ka eta kampung, tertulis diturunkeun na ka eta nagara. Jadi jalma anu ngaramekeun masjid teh adalah panolak bala. Itulah masjid teh bener teh. Alhamdulillah di urang mah teu aya nya banyak. Alhamdulillah urang terakhir we ajan bagi di jauh dari pamarentah di langit. Amin ya Allah ya Rabbal